meser soteng hiji dibungkus 2 di dia. Kapan aja mah keur usaha ulah bakal ngajak ulin ka eueuh keur usaha keneh. Ih, meuli lain ngajak ulin. Kakari aya nu ngaladangan 2 rek nganyuk. Astagfirullah. Meuli dibungkus 2 di dia hiji. Jam sabaraha ayeuna Neng maneh nyamper wayah kieu ngamper ulin. Ampun moal ih meuli abi teh. Kakara remang. Astagfirullah. Can beurang can beberes euceun oge. Rek meser ieu soteng hiji. Manana? Hiji di dia hiji 2 dibungkus. Kakara jam 1 ayeuna. Buka sok kacamata buka sok. Buka kacamata. Para roek atuh make kacamata we kieu. Geuning beurang. Heeh, ngomong sok. Can ka pasar ka beurangan deui wae. Alah. Astagfirullah, ieu jenkeun abi meuli kesel ieu lapar. Can ka pasar cenah ge meureun kumaha nya? Lapar. Tuh pese tuh. Meser, abi sok meser tah cenah ieu sok damel. Iya, takolkeun ieu kana sirah. Takolkeun ku aing mah tuh. Damelkeun. Abi meser hiji. Oh, siap. Ya tuh jam 1 ke dieu mereka beres heula. Astagfirullah. Ya, meser. Abi lagi nah. Kalau ke ditu ke dia. Ya, hey. Astagfirullah. Moal dianyukeun Neng, moal dianyukeun jungjung we balik Neng. Moal dianyuk-anyuk ku cetan ngararisan balik. Saha nu rek nganyuk? Boga ya duit nah, alebatan ye. Nah, sok lagi rujieun. Ti saha ieu? Astagfirullah. Amun aya milik ieu pang daftarkeun eueuh. Astagfirullah. Cobonge acan gitu, cobonge acan. Duit abi. Bejakeun eueuh gitu acan. Pang daftarkeun lamun aya anu kitu pulah pilih kitu neangan anu kitu eueuh pang daftarkeun kanggo eueuh bonge gitu. Duit abi teh jeung meser soteng. Atuh 5.000 ewang atuh ya. Astagfirullah. Jazakallahu khairan nuhun pisan ya Allah. Ya, abi rek meser soteng. Oh, 2 nana. Atuh nuhun pisan nya. Ih, meser soteng. Ya sok bawa sok. Ladangan abi ya. Insyaallah tuh. Engke we atuh cak ditu Rek ngajak ka mana atuh, rek ngajak ka mana? Wow, tuh bukan duit sok eta duit sasa kitu. Tuh Neng geus karasa deui, geus karasa deui. Ayo mendotaannya kumaha? Kala, rek hajat di, hajat. Aduh, teu kuat. Ampun kasih aja.